Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangna nanagun dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyana hiji jejer cariyos pedang Jakatanu bagian anu kagenep hancagarapan anu katunda waktos dinten mangkukna terus dugikeun ka Mang Duyeh nuju ngawangkong sareng Aki Panca dina palpu tepas bumi nanya. Mang Duyeh anjeunna nyungkeun menyan ka Aki Panca bade ngabuatan parena di sawah terus dugikeun ka dinya. Barea hapunten Mang pamkumargi ieu cariyos teh memang teu acan rengse janten sakedik-sakedik nuju dikeureuyeun ku Mang kukituna ulah kira ngapunten sakali deui. Pamina Mang ayeuna kadang sadinten dua dinten teh aya. Kumargi memang ada Mang karangan teh lumayan gitunya, ada abot ari di serenteg kieu mah kajabi pamina. Nyase mah tak ketura dari nih raos baraya. Mung ieu mah kumargi di serenteg janten ka Mang nage rada repot. Taulah kira ngapunten gitu. Keun we nu penting mah dugi kana tujuanana nya baraya. Gitu karena tujuanna ieu cariyos bari dikeureuyeun we ku Mang sakedik-sakedik kitu tah. Tumbang ngaturkeun nuhun ku nu parantos satia satuhungantosan subscribe gitunya, komen sareng sagala rupina Mang haturkeun nuhun pisan. Sumangga baraya sabedas teh nyangkolong kana waktos jejer cariyos bagian kagenep pedang Jakatanu ku Mang sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Jadi gitunya Jang Duyeh ayeuna teh rek ngabuatan pare nang geus mawa kitu nyanjeng rujakeunana ceuk Aki Panca atau si ieu dibungkus ku daun jau ku abdi teh menyan sareng kang rujakeunana mah teh Mang Duyeh bari mikeun bungkusan daun jau ka Aki Panca. Nya syukur aing geus mawa mah. Ki heula daguan sakedeungnya. Aki ayeuna rek ka jero heula. Ceuk Aki Panca bari cengkat tina diukna. Tuluy mawa rampe jeung menyan oge rujakeunana anu dipincuk ku daun jau. Ari Mang Duyeh mayana mah nungguan di luar. Bari moyankeun awakna kana panon poe nu keur mumujeuhna haneut. Kayaan harita di eta lembur. Panon poe anu aya di tebeh wetan. Cahyana menising kurilap. Nojo ka sakabeh pangeusi anu araya di dinya. Cahyana pating borelak nyangan pancabuana. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tetangkalan. Daunna pating garupay jeung arulang. Diparengan ku recetna suara manuk anu disarada silih tembal jeung pada baturna. Sebagian warga anu ada di eta lembur katanya geus kaluar ti imahna sewang-sewangan. Bari marawa tolomong jeung nyiru oke ngajaring arit. Tayeuhna wae rek ngadon marilu dibaruat ka sawahna Mang Duyeh. Sing araleut sing alabring. Kolot budak awe laki dibarengan ku ngawarangkong jeung pada baturna. Wacapkeun ayeuna Aki Panca nu keur ngadua di jero imah. Harita Aki Panca karek rengse tina ngaduana. Tuluy manehna kaluar nyampeurkeun ka Mang Duyeh nu keur nungguan di tepas hareup. Jek Aki Panca sila dina palupuh bari mikeun menyan jeung rujakeunana. Geus menang marincukan ku daun jau. Teu lepok Aki Panca kadenge nyarita. Tah ieu Jang Duyeh menyan jeung rujakeunana. Ku Aki doakeun nya sing mucek ieu bebeunangan parena. Hasil tina ladang gawe Jang Duyeh salela ieu teh. Ceuk Aki Panca bari nyodorkeun menyan jeung rujakeunana ka Mang Duyeh.
Mohon hatur nuhun Ki. Abdi ku kitos didoakeun aya mah abdi bade teras ka sawah deui teh. Kumargi beli kabojang siang teuing pami dengkeng mah. Teh mang duye bari ngasongkeun sabahar lemar bako kaki panca. Bari pok kadenge deui nyarita. Ayo atuh lumayan we kanggo susepeun-susepeun wae mah Ki. Cek mang duye. Nya nuhun yang duye. Padahal meukeun bae atuh make jeung mere bako sagala. Jauh bisi rek tuluy ka sawah mah. Cek aki panca. Mohon mangga hatur nuhun Ki. Aya di kantun laku abdi. Atuh engke pami salaru pinatos rengse mah. Tangtos abdi baris amangan di ka dieu nepangan ka Ki. Tembal mang duye bari cengkat tina diukna. Nya yang duye. Cek aki panca. Geus kitu mah manehna teu bade ngomong. Mang duye cengkat tina diukna. Tuluy ngaleos di hareupeun aki panca. Lempang muru ngaler rek ngajug-jug ka sawah manehna. Rek dibuatan dina poe eta. Ari aki panca sangaleosna mang duye jadinya. Manehna ngadaweung deui sorangan dina palupuh tepas hareup imahna. Bari nenyoan kana pepelakan anu aya di buruan imah. Bari jeung lepus udud kituna teh. Tekung silila rentang-rentang teu kaanggangan. Kadinya aya nu nyamperkeun saurang jalma. Sing oreng bahkan tah anu tangga dinya teh. Nu karek balik tas neang cai di sawah. Ari imahna ki panca ayana teh di sisieun jalan. Tempat talar liwatna urang lemur lamun sakalian maranehna rek arenit ka sawah atawa ka kebon. Jadi lamun aki panca kaparangan manehna keur ngadaweung dina tepas. Sok rajeun loba nu ngadon nyarimpang heula ka dinya. Menta menyan jeung menta cai keur piubareun. Atawa lamun teu kitu sok aya oge dengan syukur ngahajah yang ngawangkong. Sangeus bahkan tah di hareupeun aki panca pok mana kadenge nyarita. Sampurasun Ki, kumaha damang? Cek abah kanta bari nyolongrong ngajak sasalaman ka aki panca. Gap ku aki panca di tampanan bari pok kadenge manehna nyarita. Canggur abah mah abah, aki mah abah. Nata cimana gitu. Sok tah diuk heula di dinya. Temal aki panca. Nya nuhun Ki. Cek abah kanta bari kek manehna diuk dina palupuh. Teu lapok kadenge deui nyarita. Kuring teh karek mulang ti sawah Ki. Biasa we. Tas neang cai. Malum hari melak nangis suka usum katiga mah. Kudu loba neang cai. Itu parae kana parena. Kajaba lamun geus rada gede unaman meusan mah. Teu hariwang teuing. Pajan teu kacayan oge. Tah kitu Ki. Tema bahkan tah. Nya memang gitu ilaharna lamun boga pebelakan mah. Ari daleutik nih mau kudu daek nyeborna. Kajaba lamun geus gede. Rek teu milu dibuat kajang duye. Cek aki panca. Nya eta ge kamari ka imah manehna teh. Ngajak ka abdi. Isrek milu dibuat mah cenah. An ari cek kuring teh da. Kuring mah geus kolot, geus kurang tanaga. Sok we cekeng deh. Tah barudak ngora budak kuring. Merek milu dibuat nama. Tah kitu Ki. Tema bahkan tah. Gunyang dajeng sanyana. Ari kangaranan geus karokot mah. Karasa ku sorangan heuh wagi. Geus kurang tanaga. Komo bari jeung maranggulan pare ti sawah mah. Geus moal kajungjungkeun ajan meureunan.
Ceuk Aki Panca. Nyaeta kitu Ki. Sanes nari Aki. Natas ngadangu bejana lamun ti peuting tadi teh cenah mejarkeun aya garong anu ngarannya kaputren anu janten raja sareng ratu. Aya kuwanian eta jalma teh nya Ki. Ceuk Abah Kanta. Udang teh kitunya Bah. Yang menang menjadi saha eta? Tanya Aki Panca bari mencrong kana beungeutna Abah Kanta. Uring menang bejana teh di Mang Damiri Ki. Anu sok dagang di Puseur Dayeuh jeung Aki. Ya tadi memeh kuring ka dieu panggih jeung manehna. Karek balik ti Dayeuh. Bejarkeun teh tadi peuting ka kaputren raja sareng janten ratu aya garong cenah mah. Ari Mang Damiri apalna teh ti Hulu Balang. Sok ngaloris ka pasar cek manehna mah. Tadi keur saheulaanan ayeuna di Puseur Dayeuh teh teu meunang wakaya nu jaruwalan heula cenah mah Ki. Tah kitu. Cek Abah Kanta. Jadi kitunya Bah. Kutan teh bener tadi peuting teh aya garong. Aya ku harian atuh. Na kumaha beunang atawa henteu cenah eta garong teh. Ceuk Aki Panca. Nya eta henteu cenah mah Ki. Sigana wae luhur meunang eta pangatina garong teh. Jeung lain ngan saurang cenah mah anu arasup ka jero ka kaputena oge. Tapi lobaan aya kana puluhna. Saha kira-kirana eta garong teh nya Ki? Ceuk Abah Kanta. Unya teuing Aki ge nyaho ari saka-sakana mah. An sigana mah anu masih aya patula patalinang keneh we meureunan. Jeung anu aya di jero. Sababna dari garong biasa mah tangtuna. Mah anu wani asup ka jero Abah. Ari lain jelema lieur mah beunang. Ceuk Aki Panca. Nya sigana mah Ki. Jalma anu masih aya patula patalina keneh jeung pangeussi karaton tangtuna oge. Jeung jalma anu geus nyaho kana kaayaan anu aya di jero istana karajaan. Sababna lamun nu can apa teh mah moal wani meureunan sarua we jeung sosoroh kojor ari kitu mah Ki. Ceuk Abah Kanta. Nya kitu Abah. Dari jalma saliwat mah tangtuna ge moal wani. Sugan we tusing buburu ka paranggih deui eta jalma nu jarahatna teh. Sabab lamun teu kaburu beunang mah lain guna naon. Bisi ngagalaksa kanu sejena. Kapanan karunya karahayat ari kitu mah. Kajaba lamun bareunang ona aman. Beunang moal mata karewang teuing kanu sejena oge. Ceuk Aki Panca. Nya kitu Ki. Lain hari ku ayeuna na saya wae nya Ki. Geus mimiti harengheng deui. Ku kaenakeun mah yeuh lemur teh. Ceuk Abah Kanta. Nya urang Bandungan we heula ayeuna mah kurang. Kumaha geletuk batuna kecebur caina Abah. Teh mah Ki Panca. Kayaan harita di lembur Cilampea. Wanci beki maju ka beurang. Betadina panon poe. Genah teh keur dipake moyan. Ayeuna mah geus mimiti ka rasa panas. Matak ngaceletet kana kulit. Dalilah pok Abah Kanta kadenge deui nyarita. Kuring mah rek tuluy ka imah we meureunan ieu teh Ki. Sabab rek ngurus heula hayam. Keun gampil engke ka dieu deui. Ceuk Abah Kanta bari cengkat tina diukna. Nya sok Abah bisi boga uruskeun heula mah. Kuring rek kecai kitu. Teh mal Aki Panca.
Geus kitu mah Abah Kanta ngaleos tidinya ngadon balik ka imahna. Ari Aki Panca sangeusna Abah Kanta ngaleos mana oge cengkat ti diukna tuluy ngolayong nyampeurkeun kana lawang panto imah. Beus asup ka jero. Geus kitu muru ka pawon bari nunah heula bako bamer ti Mang Duye. Sanggeus aya di pawon Aki Panca tuluy kaluar nurunan jalan anu aya di salebakeunna imahna. Tayohna wae rek ngadon manik kapancuran bari jeung sakalian rek nyeusehan baju cenah mah. Cag urang tunda heula kaayaan Aki Panca anu aya di lembur Cilampea baraya rek ngadon mandi kapancuran jeung nyeusehan pakeanana. Mangsa datang baris kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun Tanu, si Kadal jeung si Ohim keur araya di lembur Cikuntul. Harita kirawanci sareureuk budak anu tiluan katenyo keur ngarariung bari ngawarangkong dina palupuh tepas hareup imahna Mang Sobri nyatana bapana Tanu. Malah malengan saukur anu tiluan hungkul anu keur ngarariungna teh dalah bapana si Kadal jeung bapana si Ohim oge katut Mang Sobri jeung Bikarsi nu jadi pamajikanna Mang Sobri araya di dinya milu ngarariung jeung anu tiluan. Tayohna wae keur aya nu dibadamikeun ku maranehna anu aya patula patalina jeung tujuan barudakna nu harayang init kadayeuh pikeun neangan pakulian. Teu sawatara lila ti harita bok kadenge surang Mang Sobri anu nyarita ka Mang Utok jeung Mang Kasja bapana si Ohim. Tah kitu geuningan kayang barudak urang teh Mang Utok oge Mang Kasja. Na kumaha kira-kirana ku aranjeun geus disaru tujuan maniatan barudak teh jeung geus araya keur pibekeleunana cek Mang Sobri bari ngareret kanuluan. Eta ge teu heula budak teh fungsi nyarita ka kuring lamun manehna oge boga niat cenah rek neangan pakulian kadayeuh jeung budakna Mang Sobri oge budakna Mang Kasja. Nyari kan kuring mah pribadi ya tujuan wae lamun nya teh mah rek neangan pakulian kadayeuh sabab dan niatna oge hade kapanan eta teh tah kitu Mang Sobri. Teh mah Mang Utok bapana si Kadal. Nya sarua we ge kuring ge nya tujuan ka budak ari nya mah neangan pakulian kadayeuh sabab dah di pakulian nu sejen kapanan ari di urang mah amun salian tani jeung ngepon tah kitu Mang cek Mang Kasja bapana si Ohim. Nya syukur we ari geus nyara tujuan mah kana paniatanana barudak sabab dah jeung sanyana lamun nek di dari wae mah barudak teh moal boga pangalaman naon meureunnan lian ti pangalaman anu aya di dieu mah. Tah ari ayeuna geus baroga Mang Utok jeung Mang Kasja berbarakalna barudak atah kumaha Mang cek Mang Sobri nanya deui kanuduan. Nya adekar kuring mah geus aya weh meureun karek saeutik-eutikeun wae mah keur bakalan jalan tari Mang Kasja na kumaha Mang. Teh mah Mang Utok nanya ka Mang Kasja bari ngareret. Nya kuring sarua wae Mang Utok ari karek saeutik-eutik wae mah adang kamari ngajual domba ka Abah Samud sababna karunya tuh budak ayeuna boga paniatan sarupa kieu kari-kari urang ayeuna anu jadi kolotna teu ngupayakeun mah mana teuing beunang hanjeluna budak teh temal Mang Kasja. Nya
syukur ari geus barogah mah keur bakalna artina barudak teh kari initna ari kitu mah teu dieuna teh. Tah ayeuna bapa rek nanya ka hidup tiluan jang. Nah kira-kirana hidup teh iraha rek mamimitian lalu mampahna kapuseur dayeuna teh. Cek Mang Sobri nanya ka Tanu keur diuk debeh kencaeun manehna. Ari Tanu nu ditanyana maneh teu talangke pok kadenge nyarita. Pami bapa sareng anu sanesna tos ngawidian mah abdi tiluan arangkatna ti lembur teh bade dinten enjing panginten Pak kumargi abdi tos sapakat tiluanana sareng sadayana. Tembal Tanu. Jadi isuk beh merenannya hidup jeung anu sejenna rek ngamimitian ari nitna kapaluseur dayeuna teh. Ohnya teu naon ai keur bapa mah jang. Lamun nu sejenna geus sapakat mah bapaknya tujuan. Tah kitu geuningan. Jadi barudak teh isuk cenah rek ngamimitian ari nitna ti lemburna teh. Nah kumaha ari cek pamanggih mamang duaan. Nah teu naon lamun poe isuk initna Mang Sobri nanya deui ka Mang Utok jeung Mang Kasja ukur salira di hareupeun manehna. Tanya teu naon geus rek poe isuk wae mah ngamimitianana ari nitna ti dieu. Kuring oge mah burung kukuring mah burung di jurung kudua. Sing salamet ti jalana atau sing hasil anu dimaksud. Cek Mang Utok. Nya sarua ti kuring ge teu naon bisi poe isuk rek ari nitna mah ngan kade we mihape kujang sing barisa ngajaga diri di jalana jeung ke di tempat arusahana. Cek Mang Kasja. Nya nuhun atuh ari geus nyari tujuan kabeh mah. Artina urang teh sapakat tina ieu babadamian. Tah kitu geuningan jang. Bieu cek Mang Utok oge Mang Kasja teu naon cenah bisi hidup jeung anu duaan rek ngamimitian lumampahna poe isuk mah ku bapa oge jeung ku mak oge anu araya di dieu kabeh di jurung kudua sing salamet di jalana jeung sing hasil anu dimaksud. Tah kitu jang. Cek Mang Sobri ngajak nyarita ka Tanu. Mohon atur nuhun pami sadayana tos sapakat mah Pak. Janten raos kang ka abdi tiluan oge. Tembal Soman. Nya kitu we ta mah. Ta ayeuna hidup sok we geura sasadiaan heula. Nah naon wae anu sakirana dina poe isuk rek dibarawa ku hidup. Keur saela hidup di jalan jeung saela di ditu meureunan lamun geus nepi ka tujuan. Kade ulah rek aya nu poho jang. Meh lainna naon. Sangkan teu gaplah we lengkahna. Tah kitu ari ti bapa mah meureunan. Cek Mang Sobri. Mohon Pak. Tangtos ku abdi jadi siapkeun sagala rupina. Tembal Tanu. Nya kitu we meureunan. Ari ti bapa mah jang. Tah kumaha na Mang Itok? Cek Mang Sobri nanya ka Mang Utok. Nya kitu we meureunan Mang Sobri. Kusabab ari ayeuna mah sagala rupana geus rengse. Jeung wancit geus nyerelek baju kapeuting geuningan. Jadi kuring mah jeung budak rek tuluy mulang heula. Tah atuh isuk ku kuring budak rek dititah cenah nyamper ka dieu. Kitu mangeureunana Mang Sobri. Cek Mang Utok. Nya kuring ge lain kurang sono ieu teh Mang. Rek tuluy balik we jeung budak. Geun isuk meureunan budak cenah ka dieu ku kuring. Tempas Mang Kasja. Nya teu naon atuh bisi rek marulang heula mah. Isuk budak cenah nyalampeur we ka dieu meh bareng nya Mang.
ari nitna ti dieu. Nuhun we ya geus daraek ka dieu. Teh moal Mang Sobri. Geus kitu mah Mang Utok, si Kadal, Mang Kasja, jeung si Ohim ngarajak sasalaman heula ka Mang Sobri jeung pamajikanna oge ka Tanu. Reng sasalaman maranehna sing ngaleos tidinya. Rek ngadon marulang deui ka imahna. Ari Mang Sobri sanggeus semahna ngaleos, pok manehna kadenge nyarita ka Tanu. Tah ayeuna mah sok we ka ditu ka jero jang, sebab ieu teh lumayan geus maju ka peuting. Gerasa sadiaan heula angguran mah keur isuk. Jadi lamun isuk indit teh gampang. Ngan kari indit teh emernan. Ngan kade bisa nu tinggaleun ceuk bapa oge. Ceuk Mang Sobri. Mohon, Mang apa? Abdi ayeuna bade kalebet heula. Bade nyanyogikeun ka enjing. Teh moal Tanu bari cengkat tina diukna. Geus kitu tuluy ngoloyong asup ka jero ngon. Dituturkeun ku Mang Sobri jeung Bikarsi di satukangeunana nu arasup teh ka jero imah. Kayaan harita di lemur Cikuntul wanci beuki maju ka peuting. Hawa di sabudeureuna geus mimiti karasa tiis. Angin peuting ngahiliwir nebak kana saluhureun tatangkalan. Daunna pating garupae jeung arulang. Sorana pating korosak jeung kerese. Silik gesek jeung pada baturna. Di lembur Cikuntul katenyo mending geus tiiseun. Ucal mah nu nglampreng saurang-urang acan. Tayohna wae sakabeh pangeus lemurna geus ngarampih ka jero ngonna sewang-sewangan. Sanggeus ngalaksanakeun pancen gawena di mangsa beurang. Kocapkeun isukna baraya kira wanci pukul 6:30 isuk-isuk. Si Kadal jeung si Ohim geus nyalampurkeun deui ka imahna Tanu. Duaan katenyo geus dariuk dina palupuh tepas hareup imahna Mang Sobri. Teu lila kurunyung teu jero aya nu kalaluar. Sing horeng Tanu jeung Mang Sobri oge Bikarsi nyalampurkeun ka nu duaan. Gek maranehna dariuk dina palupuh. Geus kitu pok Tanu kadenge nyarita ka si Kadal jeung si Ohim. Kumaha nasi lain doan geus siap ari nit ayeuna? Ceuk Tanu bari mencong kana duaan. Ayolah Tan, uing mah geus siap teu tadi keneh ge. Geus karete ke ya suku hayang goborok kaluar ti lemur. Teh moal si Kadal. Oh, sarua kuring Tan. Oh siap. Tempas si Ohim. Nya, ayo we atuh, ari geus sariap mah. Ayeuna urang mimitian lumampah ka puseur daya. Pak, Ma, abdi ayeuna seja arangkat heula. Nyunkeun piduan ti bapa kalima. Mugi sing salamet ti jalana. Atuh pametos dugi kanu dimaksad. Mugi abdi tiluan sing engal-engal kenging pada melanana. Kitu panginten mah, Pak. Ceuk Tanu ajak nyarita ka Mang Sobri jeung Bikarsi. Dan ngasongkeun leungeun kanu jadi bapana. Gap ku Mang Sobri ditampanan. Nya, sok jang. Ku bapa hedap tiluan didoakeun sing salamet ti jalana. Jeung hasil anu dimaksud. Ngan kade ulah poho sing bisa ngajaraga diri jang. Atuh engke lamun geus baroga pakulian di dari tuna. Kade ulah teu ngabaran ka dieu. Lain naon maksud teh. Meh tenang atawa regreg ka jeung ka bapana lamun hidup geus meunang pakulian teh mah. Ulah rek plengles kitu wae eueuh bejana. Sabab dari kangaranan kolot mah jang. Tangtuna oge sok gede ku rasa hariwang. Tah kitu. Ceuk Mang Sobri. Mohon tang tos Pak. Pami abdi tiluan. Tos gardu pakulian mah di daya. Bade saenggal abdi ngabojengan deui ka dieu. Kitu panginten Pak. Teh moal Tanu. Nya, halus ari kitu mah. Sok ayeuna mah ku bapa didoakeun jang. Sagarupa paniatan hidup teh. Jeung anu sejena
sing buburu hasil ceuk Mang Sobri. Mohon atur nuhun Pak. Tembal Tanu geus kitu Tanu ngajak sasalaman ka Bikarsi anu keur emok lebih katuhun Mang Sobri. Ma, abdi sejak angkat heula sareng anu sanesna. Nyunkeun pidoana ti Ma. Ceuk Tanu. Nya kujang tangtu kumaha oge didoakeun. Sanepina hidup di ditu sing bubur boga pagawean. Kade ulah poho sing bisa mawa awak. Ulah rek poho kana pepeujeuk emak jeung bapak saela ieu. Sok dipepeujeukkeun ka hideup. Ceuk Bikarsi. Mohon tangtos mah. Abdi ge moal hilap kana sagaru pipi wuruk ti bapak kalih ti emak salami ieu. Ku abdi sajadi restokeun pisan mah. Tembal Tanu. Nya Sujang. Mak mah percaya ka hideup. Ayeuna mah bral gerak miang ji gerak init ku emak jeung bapak salawasan didoakeun ti dieu sangkan hidup jeung batur-batur hidup teh sing aya dina kalancaran tur kamudahan dina raraganangan pakuliahanana. Tah kitu kujang. Ceuk Bikarsi. Mohon atur nuhun pisan kana pidoana mah. Abdi aya mah saja amit ka mah. Tembal Tanu. Nya sok sing salamet di jalana kujang. Ceuk Bikarsi. Geus kitu anu doanya teh si Kadal jeung si Ohim. Mahna oge sarua ngarajak sasalaman heula ka Mang Sobri jeung Bikarsi. Bajeng izin heula kituna teh. Dah dina poe harita cenah rek ngamimitian areunit. Rengse anu doaan sasalaman. Tuluy maranehna sing koleset kana sisi palupu. Jerut tarurun kana Tanu. Geus kitu anu tiluan sing naleos cidinya naringalkeun Mang Sobri jeung Bikarsi keur dariuk keneh dina palupu tepas bari melencrongkeun ka maranehna. Beuki lila anu tiluan beuki jarauh wae naringalkeun imahna Mang Sobri. Tungtungna les tiluan geus teu kataranyo deui tina panenyona Mang Sobri jeung Bikarsi. Renghap anu duaan rarik napas jerona. Teu dilapok Mang Sobri kadengen nyarita ka Bikarsi. Sugan we anak urang jeung barudak teh. Naon rupa sagala pamaksudanana sing tarin kanan kalayan aya dina kalancaran tur kasalametan mana? Lamun seuk teh mah urangna jalma boga. Teu tega bapa mah. Kudu ngajurung laku kanu jadi anak teh. Mau bari jeung kanu jauh mah. Tapi udah dalah dikumahkeun deui. Keur mah urangna batan sakieu jeung di dakarepna eta mah. Keun we mempengaruh keneh. Etang-etang nareangan pengalaman keur pibekeuleun dina hirupna. Pentingna mah salamet we ari kolot mah. Ajane ka mana-mana wae oge. Mana? Cek Mang Sobri ngajak nyarita ka menjadi pamajikanana. Nya bapana. Komo mama meuni asa sedih pisan ditinggalkeun init ku si Kujang teh. Sababna ti leutik ditepikeun ka sagede kieu. Kapanan can kungsi mama ditinggalkeun ku jadi anak teh. Kari ayeuna udah kala karek lumampah anu jauh bari jeung teuing irah meureun mulangna deui mah ka dieuna. Da sakagerih kieu ieu hate bapakna mak mah ieu. Tembal Bikarsi bari ngusapan kana dadana. Nya sarua we bapak ge mana? Tapikeun we heula sing sabar. Sabab dan naon-naon oge. Ari kangaranna jalan carita hirup jalma mah. Geus anu ngatur kapanan. Beureun mata kieu ge urang teh dina deunget ayeuna heuh kudu kieu. Sugan we ieu lalakon teh sing buru diganti deui ku kabagjaan. Atuh budak urangna sing buru balik deui ka dieu. Kalayan geus boga pakuliah di dituna. Tah ayeuna mah ulah kenat-kenat ngadoa. Mementang urang mah kanu kawasa.
sangan sagala rupa pamaksudana si Kujang jeung kahayang urang teh salaku kolotna sehingga dina pitulung tu rahmatna anu maha kawasa. Tah kitu mana ceuk Mang Sobri. Nya bapana paling ari urang mah bisa nangan saukur ngadoa we hungkul meureunan teh mah bikarsi. Nya teu naon ngan saukur ngadoa oge ari geus rek naon deui atuh sabab kapanan sagala upaya mah geus dijalankeun jeung keur dijalanan ku urang ayeuna. Nya kitu we heula mana Bapa mah rek nepungan heula Mang Utok ieu teh jeung Mang Kasja rek kambarejaan ka maranehna lamun barudak urang teh geus ari ini ti dieuna. Ku bapa enak ditinggalkeun heula sakedeung mah. Ceuk Mang Sobri balik cangkat tina diukna. Geus kitu tuluy ngaleos ninggalkeun Bikarsi keur emok sorangan. Ari Bikarsi sanggeus salakina ngaleos main oge cangkat tina diukna. Geus kitu ngaloyong ka pawon rek ngadon gegero jeung rumahan wadah anu kalalotor. Cag urang tunah heula kaayaan Bikarsi jeung Mang Sobri baraya keur araya di lembur Cikuntul. Ayeuna urang nyaritakeun deui Tanu jeung pada baturna. Harita anu tiluan ka Tenyo keur leumpang murungulon di jalan Pilemburan. Geus rada jauh ti lemur kog anyong kasasak awi tempat telah liwatna urang lemur. Lamun sakali rek asup atawa kaluar ti eta lemur anu tiluan tuluy barentasan kana sasak awi. Beak sasak awi gog manggih jalan cagak kenca jeung kakatuhu. Leok anu tiluan mengkol kakatuhu leumpang murungetan mapay-mapay jalan satapak anu aya di eta tempat. Dikenca jeung katuhuna jalan diparalakan ku tangkal kai jengjen jeung tangkal kai anu sejena. Beuki lila anu tiluan beuki jarauh wae naringakeun lemurna. Malah kaayaan geus maju ka beurang harita teh. Panon poe ka Tenyo aya dina salureun mun-munan. Panasna meuni karasa. Matak sing celetet kana kulit jeung mata katur lengan kana sirah. Reg anu tiluan ngareunkeun heula leumpangna tuluy sing koloyong kana sanapeun tangkal kai. Tayona wae rek ngadon ngariuhan heula meureunan. Sanggeus araya dina sanapeun tangkal kai kek maranehna dariuk dina saluhureun jukut bari maruka kancing bajuna tuluy ngagaleberan dadana dudu kuy samak bari kesang dina awakna meuni nyorolok ngaseuhan sawak awak. Renghap narik napas jerona bari ngarasakeun geunahna hiliwirna angin anu narebak kana awak jeung tatang kalan. Bara Sunda mungsakih heula jagarapan dongeng dina jajar carios pedang Jaka Tanu bagian anu ka genep. Salo bagian katujuna menawi pareng kumang saja diteraskeun deui dina waktu anu sami. Mau nyuwun punten bilih wasir kakiranganana. Mangaturkeun nuhun kana sagerupi perhatosan mang saja pamit dipaeneun Bara Sunda. Lujeng kantun permios.